Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Halaman 10. Wa kana sareng kabukna sansa Yahya bin Mu'ad Ar-Raji rahimahullahu ta'ala amin. Yaqulu nu ngadawu itu Yahya bin Mu'ad. Asyabu ari wareg eta narun seuneu wa syahwatu sareng ari syahwat eta mislul hatobi seperti seumpamana suluh tuhnya wareg teh seuneu syahwat teh suluh yatawalladu anu timbul tah minhu tina itu hatob naon al ihroku kaduruk atuh suluh garing diasongan seuneu nya pastilah walatan topiu sareng teu narima pareumnya tenarima pareum naon naruhu seuneuna itu hatob hatta tuhriku sahingga ngaduruk tah itu nar teh sohibaha kanu ngabogaana itu hatob kanu ngabogaana itu syahwat. Jadi ibaratna ayeuna lamun beuteung dibere seubeuh bae tah tuluy ayeuna aya syahwat kaya seuneu ngadeuketan suluh garing otomatis bakal ngalahirkeun ngaduruk hese di parumanana nepi ka nu boga syahwatna oge nu boga suluhna oge kaduruk kitu teh. Jadi ieu ancaman keur urang ulah sok sebut-sebut teuing. Wa kana Sahal bin Abdullah nya. Ya aduh ya Allah. Atas dari rahimahullahu taala yaqulu daku kitu nu da ku wareg mah sagala karasa sagala hayang suarag mah beda jeung lapar. Tah eta memang kitu rahasiana teh. Kamasakatan dina urusan ayeuna ganjaran teh kusabab ayeuna lapar kan masakan. Pina heueuh hikmahna gede. Yaqulu ngadawuh itu Sahal. Man sing saha jalma aroda nu ngarepkeun si iman ayakula kana yen tadahar si iman fil yaumi dina sapoe marotaini kana dua balikan paliyabni maka ngabangun ya kudu ngabangun si iman teh lahu karena itu si iman eta maklapan karena tempat kadaharan. Tadi dia sing saha jalma ayeuna nu anu kaya biasaanana teh dahar sapoe 2 kali, nah maka sok persiapkeun ngabangun kana tempat dahar. Wa kana Malik bin Dinar rahimahullah taala yaqulu man sing saha jalma aroda nu ngarepkeun si iman ayyapiro kana yen takabur naon asyaitanu setan min dilihi tina kalangkang nasi jalma paliyakhar maka kudu maksa dari siman teh syahwat tahu kana syahwat nasi jalma. Lamun ayeuna ngarepkeun si iman setan hayang kabur ti siman teh da kaya setan teh nyang hareup terus ka urang we. Lamun urang migawe kana kahalusan setan teh eta teh merangan ka urang. Ayeuna urang seumpama rek ngaji. Nah, kujalaran urang geus aya teh kan rek ngaji, setan teh langsung ceug sia ngaji ka ditu, dan sia kudu gelut jeung aing, kitu kaya. Dina nalika urang terus maksa ngalakeun ka alusan, maka setan ge terus maksa ka urang ngadedet sina ulah migawe ka alusan. Kaya merangan terus. Di luar biasa na di dia. Tah maka lamun hayang kabur ayeuna urusan setan ti urang, maka paksa syahwat urang nepi ka ulah nyumponan kana nafsu kahayang nafsu ulah sok digugu bae tah ieu dan ieu teh aya kula fil yaumi falyabna lahu ma'lapan tah ieu nu rada ieu teh da ma'lapan teh tempat dahar kuda ieu tempat dahar kuda ma'lapan teh wala ala sawab duka kumaha eta jadi meureun siap-siap jadi kuda meureun kitu nya. Lamun ayeuna jalma ngarepkeun daharna teh 2 kali dina sapoe maka sok ngabangun anjeun teh kana tempat dahar kuda. Dina harti meureun kuda kan daharna edan eling tuluy digawekeun ge kan edan eling ulanya kahayangna oge meureun kitu meureun saruakeun teh. Wa qawilu salaf sareng ari dawuhan ulama salaf pidzalika dina itu ju eta kasiratun loba-loba lah hikmah-hikmahna dina urusan lapar kumaha ulama salaf parantos ngajelaskeun fa'lam dalika ya ahi wajahid sareng kudu merangan anjeun nafsaka kana diri anjeun bil ju'i ku rasa lapar wa syahri
sareng nyaring ti peuting al mufarritoini anu bener-bener duanana itu Ju'i jeung Syahri. Tah ieu salah sahijina merangan nafsu teh barengan diri urang jeung lapar tuh sok daek nyaring ti peuting. Wa biha nu puguh hese orangna teh kitu nya sareng mayahkeun kana itu nafsu teh fil amali dina amal asyaqoti anu berat-berat. Salah sahijina eta nya beurang nya bere lapar nyaring di waktu peuting sok ayeuna di dieu bere beban tanu sakira-kira mayahkeun ayeuna urus ka nafsu nyaeta amal-amal anu berat seperti lobana dikir kurang teh berat atakohan teh ayeuna ka 2000 5000 10.000 sakira-kira mayahkeun takdiban tujuanna teh karena ngawaruh laha ka itu nafsu litan kodu supaya turut ta itu nafsu laka ka anjeun sok salat sunat lomba teh keun nu matak payah ida da'wata di mana ngajak anjeun teh kana itu nafsu limardatillahi taala kana kariduan Allah taala engke bakal nurut lamun teh mah ayeuna diajak kana kariduan Allah taala. Wadhalika sareng ari itu abuha ta eta li anak karesanya nafsu qabla riyadati dina samemeh dilatih eta tusbihu nyarupaan itu nafsu teh adabata kana sato al haruna anu liar nya nafsu samemeh ayeuna riyado olahraga jiwa supaya molah nafsu eta teh nafsu teh sapertikeun ayeuna sato anu liar sato anu liarnya anu girasna luar biasa gitu girasna kacida wakal ijli sapertikeun anak sapi aladi anu yu'allimuna anu mapatahan tajama-jama teh ka itu ladi anak sapi teh atau hina kana ngagiling pitohuna dina pirang-pirang panggilingan aya anak sapinya anak sapi sapertikeun anak sapi anu keur dilatih anak sapi teh di sina ngagiling pataro maka ningali anjeun hum ka itu si jalma-jalma yujawiuna ngalaparkeun nya itu jalma-jalma teh huk anak sapi lamun ayeuna anak sapi nu keur kumincir anu hese diaturna tanya carana jalma naklukkeun ayeuna anak sapi nu hese diatur teh sok dibere lapar kajeun teh di paraban wayagomuna tuluy nutupan si jalma-jalma teh ayeuna kana panon duana waya daruna tuluy muterkeun si jalma-jalma teh ka itu ijli ka itu ladi bidorbi ku diteungeul tutupan panona talian kana panggilingan tuluy dicepret terus sina muter pitohuni dina panggilingan au goiri atau salin ditohun alal farigi kana gilingan anu kosong terus geus beres nu ieu pindahkeun ka nu itu pala yazalu dalika maka teu eureun-eureun itu ladi kadzalika sapertikeun kitu aya daruna terus muter wa yudawiruna itu nya muter hatta yadharu sahingga dohir lahum ka itu ijli teh minhu lahum ka si jalma minhu itu ijli kamalal inqiyad sampurnana turut nepi ka eta anak sapi turut dibere lapar kakara dieureunkeun tah ku jalma-jalma teh pahunaka maka ku itu tanya kuno kitu tah ayeuna teh sapertikeun anak sapi di kitu-kitu yat amunahu mereka daharan payuhna ka itu yadharu gitu teh yat amuna mereka daharan si kaum teh ka ijlu wa yafukuna sareng ngalepaskeun ta kaum-kaum teh algoma kana tutup-tutup an ainaihi tina dua panona itu ijlu palam dalika yaahi ieu kaharti urang kieu lamun ayeuna anak sapi keur kumincir hekese diatur ku jalma-jalma teh sok dibere lapar heula diantep teh di paraban ditutup panona diputerkeun dina panggilingan di taliannya terus dibari digebugan dicepretan salagi can beres mah jeung can ngadohirkeun rasa laparna jeung manehanana eta sapi can ngadohirkeun turutna kanu jadi dununganana teu dibere dahar tapi akhirna cicing da geus ngarasa capek jeung lapar akhirna turut
maka tidinya dibere dahar kudu jadi dunungan teh dilepaskeun tali-talina dilepaskeun tutup-tutupna tah kitu nafsu ge kudu kitu urang teh terus kurang teh bere anu pagawean anu berat amal-amal nu berat seperti riado tuluy ngaji paksakeun maca Quran paksakeun sacapena eta nafsu akara geus mun teh mah geus turut dibarengan jeung hate urang tenang ngalakukeun kahalusan akara didinya urang paraban beuteung teh kaya eta maraban nafsu kitu apa wakola sareng saeutiknya eutikeun wakola sareng kudunya eutikeun anjeun anauma kana sare maam kana kasalagi kongang ta itu kola teh ka anjeun li anau karena sanya naum eta laesa teu aya fihi dina itu naum faidatun faidah dunyawiyatun anu bangsa dunyawiyah wala ukhrawiyatun sareng teu aya nu ukhrawiyah jadi kieu dina harti jalma lamun teu mah geus kaayaan sare maka moal mungkin eta jalma mere faedah urusan dunia atawa akhirat sabab geus sare mah pegat bae teu barang gawena naon ibadah moal sah kusabab sare kitu mun sarena urang teu dijieun ibadah bahwa maka ari itu naon eta akhul mauti dulurna maut maka kitu ujalaran eueuh maedahkeun urusan dunia jeung urusan ukhrawi kusabab ayeuna sare maka sare teh ibaratna dulurna maut Waqad ada sareng ngitung-ngitung ulama min tibail hawa tina turutna ayeuna kana hawa nafsu isarun naumi ari milihkeun sare ala qiyamil laili tanya ulama sepakat bahwa turutna kana hawa nafsu eta teh milihna sare ninggalkeun kana salat di waktu penting ninggalkeun ayeuna hudang di waktu penting finis lilayali soipi dina seumpamana petingan ayeuna musim halodo loba kesempatan keur peukeun ibadah tapi urang kalah nyantai-nyantai bae wa dzalika sareng ari itu isarun naum eta dalilun nuduhkeun al adami mahabbatil haqqi ta'ala kana teu aya rasa mahabbah ka Allah taala ya Allah ya Rabbana kusabab ayeuna sare teh tanurutkeun kana hawa nafsu elehkeun kana daekna urang ibadah maka sare teh bisa nuduhkeun kana ayana urang henteu mika cinta kadat Allah sebab leuwih kana ayeuna urang nurutkeun kana hawa nafsu ya Allah ya Rabbana waqala ngadawuh sareng ngadawuh sahibul wasiat as-sahru ari nyaring ti peuting ada imu anu langgeng eta yudibu bisa ngancurkeun itu sahru al arkanal arbaati kana bahan-bahan pokok anu opat wa yuhillu sareng ngudar itu sahru teh kana itu arkan alma tegasna cai wa turabu sareng taneuh wal hawa sareng hawa wan naru sareng seun hawa teh anginnya ieu bahan pokok opat beuh apatar bisa ngelehkeun teh ngancurkeun anu eta tina sumber cai taneuh hawa sareng seuneu wa hunaka ieu ku jalaran naon ku jalaran kaabdolanna ieu hudang ti peuting wa hunaka ta sareng ayana itu yudibul arkan yang dulu makan bisa ningali ta si jalma ta ila alamil malakut ka alam malakut payastaku maka rindu ta si jalma ta ila mardotillahi kana kariduan Allah akhirnya bisa tembus moal kahalangan ku cai ku taneuh ku hawa ku seuneu akhirnya bisa nembus ka alam malakut nu akhirnya bisa ngarasakeun karinduan kana kariduan Allah wa kana sareng kabukrosan sa Syekh Abdul Hasan Al-Ghazazu rahimahullahu taala amin yaqulu ngadawu itu Syekh teh bunia diadegkeun naon hadhil amru ieu perkara teh ala salah sati asya kana tilu pirang-pirang perkara Allah yaqula hiji yen ta ulah dahar si jalma teh si murid illa indal faqati angin dina waktu banget butuh ulah sok dahar lamun can mat lapar dahar sode tadi dinya mun teh geus kaayaan lapar walayana musang ulah sare si jalma teh murid
illa inda golabati angin dina banget ngalindihna tunduh itu teh. Wala yatakalamu ulah ngobrol tah si murid teh illa inda darurati angin dina nalikana banget na butuh. Ulah dahar muncan lapar, ulah sare muncan tunduh, ulah ngobrol lamun teu butuh. Itu kasauran eta ieu Abu Hasan al-Azzaji nya. Wa kana kabukdosan saha Ibnul Hawari rahimahullahu taala yaqulu ngadawukeun kullu muridin ari saban-saban murid eta la yakunun teu kabuktosan fihi itu murid naon salasuh khisolin tilu pirang-pirang perkara. Pahada maka ari ieu si murid, bahwa maka ari si murid eta kadabun bohong. Jadi setiap murid lamun teu boga tilu perkara ieu maka eta murid teh hayang ngusulna ka Allah bohong gitu. Naon wae tarkul mali si murid kudu ninggalkeun kana harta wato ami sareng ninggalkeun daharan wal manami ninggalkeun tempat sare pala yaqudu maka ulah nyokot si murid min kulli wahidin tina saban-saban sahiji illa bi qadri darurati angin ukuran banget butuh kana harta butuh kana dahareun butuh kana sare tah eta teh nyokot kana eta teh dina kaayaan keur butuh. Wahuna kata kusabab ayeuna itu salas yasluhu pantes si murid teh limu jalasatil haqi ta'ala kerpikeun bersanding ta di dat Allah taala pama kullu dakirin maka teu ari saban-saban anu dzikir eta mujalasatun anu meunang kedudukan kadat Allah. Jadi setiap anu dzikir eta anu meunang kedudukan kadat Allah balik tak jalma anu menang kedudukan di payunan Allah bisa bersanding jeung Allah jalma anu ninggalkeun harta to'ab jeung sare pak lam dalika ya gitu. Mudah-mudahan we urang sadaya dipaparinan kakiatan istiqomah ibadah sehingga urang bisa mujalasatil haqqi bersanding didinya nya masamuan meureun kadat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.